Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung, muterkeun paneuteup-na kasabudereun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Dewi Angrum ngagoler dina lahunan Sanca Dawuk, sedengkeun Sanca Dawuk diuk bari jeung nyarande kana tatangkalan anu linduh ieu. Sanca Dawuk kadenge harita nyarita. Suka Bagja nyaan hebat Dewi, akang bener-bener sugema mangsa urang tadi jajab kasuka. Omat ulah ninggalkeun deui akang Dewi. Dewi Angrum nyiwit ngagoda Sanca Dawuk bari maledogeun imutna terus nyarita. Moal atuh Kang, abdi moal rek ninggalkeun Kang Sanca Dawuk. Asal Kang Sanca nyanggupan pikeun ngawujudkeun cita-cita abdi anu hayang malaskan nyeri ka Sirawing jeung ayu manganti Kang. Tenang Dewi, tenang. Akang lain nyombongkeun diri heungan engke kanyataan anu bakal jadi bukti di mana akang geus menang tambahan ilmu ti si topeng mayit. Didinya akang waktu ngayakeun balitungan jeung Sirawing. Sarta bisa dipastikeun Sirawing moal mampu ngimbangan ilmu akang. Nu matak Dewi sing percaya, sing yakin, gelisnya sing yakin. Nu matak abdi ayeuna di dieu oge Kang. Lantaran abdi yakin kana kamampuan Kang Sanca. Sanajan nepikeun ka akhir zaman paribasana abdi bakal tetep marengan Kang Sanca. Akang percaya Dewi. Ayeuna mah tinggal urang dagoan datangna si ayu manganti ka dieu nya anu bakal nulungan si Jaka Sidangling. Akang bener-bener suka jeung sugema pisan ye dina poe ieu mah. Abdi oge kitu Kang. Kang Sanca memang hebat. Abdi sugema jeung bagja Kang. Sabab di antara urang duaan mampu nyorang rasa kabagjaan bebarengan. Sanca Dawuk ngareret kalebah Jaka Sinangling anu diborogod leungeun kitu deui sukuna. Ngagoler nyanyi gira tanpa bisa daya.
Ingatkan ku maneh Jaka Sinangling sia. Oh, lamun si Ayu Manganti teu datang dina poe ieu, mangka maneh geus moal bisa dibere deui ampun bakal ngalayang jiwa dina poe ieu keneh sia. Rasakeun sia ku maneh. Jaka Sinangling netep ka Sanca Dauk bari terus nyarita. Lamun memang hayang ngabinasakeun kuring, mending keneh ayeuna Sanca Dauk. Sabab sanajan di dagoan oge Ayu Manganti moal datang ka dieu nulungan kuring. Dewi Angrum ngoneal hudang tina ngagolerna, netep seukeut ka Jaka Sinangling terus nyarita. Nah, maneh make jeung nyarita kitu segala rupa Jaka Sinangling? Coba jelaskeun. Kuring geus moal aya anu nulungan Dewi Angrum. Kirana wanoja anu kungsi babarengan sarta nyalametkeun kuring. Eueuh indit ninggalkeun. Terus deui Ayu Manganti moal datang ka dieu. Sabab manehna geus boga salaki kanu ngaran Aji Sutra anakna Juragan Gandara. Nu matak lamun rek binasa mending keneh ayeuna eueuh hartina ngadagoan Ayu Manganti sabab jelas moal datang ka dieu. Dewi Angrum jeung Sanca Dauk silih teuteup. Kawilang kaget oge ngadenge caritaan ti Jaka Sinangling saperti kitu. Dewi Angrum kadenge harita nyarita deui ka Jaka Sinangling. Nu bener maneh nyarita teh Jaka Sinangling? Jadi si Ayu Manganti teh ayeuna geus jadi pamajikanana Aji Sutra anakna Juragan Gandara. Karunya teuing atuh lamun kitu mah maneh cuang ceungan sorangan mun kitu mah Jaka Sinangling. Moal aya anu nulungan geuningan ieu jelema teh Kang Sanca Dauk, moal aya anu nulungan. Nya moal aya nu nulungan mah geus teu kudu bingung-bingung. Urang kocoran we ayeuna mah mangkeluk anu ngaran si Jaka Sinangling teh. Sabab jelas, geus teu dibutuhkeun deui ku urang ayeuna mah Dewi. Karunya, nyaan bener-bener maneh Jaka Sinangling karunya. Ali sugan teh maneh, bakal diperhatikeun ku si Ayu Manganti. Mun kitu mah ngan ukur tinggal nungguan waktu datangna acal meureunnan maneh teh Jaka Sinangling. Jaka Sinangling kadenge harita nyarita deui. Nu matak leuwih gancang bakal leuwih hade. Kuring binasakeun buru tong hadaguan anu datang pikeun nulungan ka kuring. Buru sok Dewi Angrum, sok laksanakeun karep maksud andi kaduaan. Hayang buru-buru cenah dipaehan Kang Sanca. Nya kudu diburukeun Kang Sanca ieu mah ye, diberesan jiwana. Da keur naon diantepkeun kieu oge? Eueuh gunana Kang Sanca. Nya watir mah heueuh ye. Naon kitu teh watir. Geus moal aya nu merhatikeun deui maneh teh meureunnan Jaka Sinangling. Memang eueuh gunana mun kitu mah hirup lila-lila maneh aya di dunya. Tapi sabenerna geus lila ye. Aya anu datang Dewi. Geus anu datang ye. Geus anu datang ye sabenerna mah ye. Ngan nyarumput tuh, nyarumputkeun diri manehna. Sanca Dauk memang hebat kaseuketan panca indrana. Harita bisa nganyahoankeun kana kaayaan Ayu Manganti jeung Aji Sutra anu sabenerna mah tadi oge caricing nyarumput ngawaskeun kaayaan di lebah dinya. Sanca Dauk oge bisa nganyahoankeun anu keur ngintip teh dina waktu harita aya 2 jalma.
Sanca Dawuk ningali kalebah tempat anu dipake nyumput ku Ayu Manganti jeung Aji Sutra. Telila kadenge Sanca Dawuk nyarita. Wei, si laing anu duaan montong make jeung nyumput segala rupa sia deuleu. Nah dikira na dewek moal nyaho sia. Hayo keluar sia si laing duaan. Awewe jeung lalaki, montong make jeung nyumput segala rupa. Hayo keluar sia. Ayu Manganti jeung Aji Sutra di tempat penyumputanana silih teuteup kawilang kaget oge ku kamampuhan elmuna Sanca Dawuk anu bisa nganyahoankeun maranehna duaan. Ayu Manganti mere isarah ku paneuteupna. Geus kitu mah duanana tinggara jeleng laluncatan pada narembongkeun diri. Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum merhatikeun ka jirim anu datang nembongkeun diri. Tetela Ayu Manganti bareng jeung saurang jajaka anu pikeun Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum mah memang can nyarahkeun ka Aji Sutra. Ayu Manganti jeung Aji Sutra nangtung sajajar pancuh dina tangtunganana. Dewi Angrum jeung Sanca Dawuk ngalengkah maju. Teu sangka maneh geningan Ayu Manganti, teu sangka geningan itu maneh. Maneh datang jeung saha eta teh? Datang jeung saha? Mau pangawal, ieu teh mau pangawal. Ayu Manganti tetep tenang sikepna. Manehna embung ka pancing ku sikep jeung caritaan anu jadi lawan. Kuring datang jeung Aji Sutra Sanca Dawuk nu hayang nyaho ka jalma-jalma anu dina kahirupanana. Ukur nebarkeun mamala ka sasama hirupna. Geus teu kudu loba carita ieu mah Sanca Dawuk. Gancang bebaskeun jaka Sinangling. Henteu kudu make jeung dijadikeun tawanan segala rupa. Bebaskeun jaka Sinangling. Sanca Dawuk ngalenggak seuri ngadenge Ayu Manganti nyarita kitu teh. Kumaha? Bebaskeun si jaka Sinangling. Ngeunah teuing atuh Ayu, si jaka Sinangling bisa dibebaskeun ku dewek lamun maneh teu bisa ngalengkahan heula bangke dewek anu ngababatang jadi bugang. Kakara bisa dibebaskeun tah si jaka Sinangling. Ngan lamun dewek masih kene bisa ngajanteng nangtung saperti kieu wayahna. Ayu Manganti memang geus nyaho kahebatan ilmu lawan nyatana Sanca Dawuk anu tetela kamampuhanana satahap leuwih punjul batan dirina. Upama nepikeun kaderna ribut Ayu Manganti geus bisa ngijir bakal lila waktuna pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan. Malah dina tarung pamungkas can tangtu dirina aya dina anu unggul. Tapi Ayu Manganti geus teu mikirkeun deui bahaya anu bakal tumiba ka dirina. Nu jelas manehna teu mikeun sarta barontak hatena ningali kaayaan jaka Sinangling diborogod leungeun jeung sukuna teu beda ti sakitan. Kadenge harita Sanca Dawuk nyarita deui. Jadi lamun maneh hayang ngabebaskeun si jaka Sinangling, syaratna gampang deuleu Ayu Manganti. Rubuhkeun heula dewek, sinang ngababengkang luhur lemah. Karti. Sanca Dawuk, Antika memang tak kabur, nganggap enteng ka satiap jama. Kuring moal make kudu sabar hate, gesan ngadu jiwa jeung jama saperti Andika. Mun kitu mah, Andika miharap ayana kaributan di ieu patempatan Sanca Dawuk. Nyaeta mah kumaha anggapan maneh we Ayu Manganti? Anu jelas si jaka Sinangling moal bisa dibebaskeun lamun maneh can bisa ngarubuhkeun dewek. Ulah waka sombong jeung takabur Andika Sanca Dawuk. Si Ayu Manganti moal make kudu sieun upama kudu ijen jajaten ngalawan jalma saperti Andika sia. Dewi Angrum memang geus gemesti tadi kene hayang gerak ngalaksanakeun rarancang pikiranana. Tutas Ayu Manganti dilumpuhkeun ku Sanca Dawuk nya di dinya manehna anu bakal ngalakukeun tindakan ngabinasakeun Ayu Manganti.
Kang Sanca, jalma seperti si Ayu Manganti kesentong diberi deui ampun Kang. Janji Kang Sanca, ayeuna kudu dibuktikan Kang. Gancang, tidak. Sanca dawuh ngareret ka Dewi Angrum terus nyarita di barung ejeng seuri. Tenang Dewi, tenang. Pokona dina poe ieu bakal aya 3 nyawa anu ngalayang. Bakal aya 3 bugang anu ngabebengkang. Nu matak teu kudu leutik hate, Bandungan, lalajoan kumaha akang ngalumpuhkeun ieu ngaran si Ayu Manganti. Sanca dawuh dina waktu harita ngalengkah ka hareupeun Ayu Manganti. 2 tetepan bantrok, Ayu Manganti langsung ngawangun pasangan dibarengan ku tetepan anu ngandung kawaspadaan. Ningali Sanca dawuh geus adu hareupan jeung Ayu Manganti. Dewi Angrum oge sayaga diri pikeun narajang ka Aji Sutra anu nurutkeun panyangka nama salakina Ayu Manganti sakumaha anu tadi dibejakeun ku Jaka Sinangling. Sanca dawuh memang boga kayakinan bakal mampu ngarubuhkeun Ayu Manganti. Anu matak Sanca dawuh ngarasa tenang, pinuh rasa percaya diri. Sok, henteu kudu loba deui omong ayeuna memaneh Ayu Manganti. Upama memang hayang nulungan si Jaka Sinangling supaya bebas tina cengkreman dewek, buktikeun ayeuna kumaneh sia, buktikeun ayeuna kahebatan ilmu maneh. Coba maju sia, maneh Ayu Manganti, sor, maju. Ditantang sina maju narajang saperti kitu. Ayu Manganti puguh be ngaheab hatena. Akhirna Ayu Manganti dina waktu harita ngajorelat luncat miheulaan muka panarajangna kanu jadi lawan. Kurang ajar. Ya. Mokaha panarajang anu dilakukeun ku Ayu Manganti teu bisa dianggap enteng sabab ngagunakeun jurus-jurus ampuh lantaran ngarti lawan lain jalma anu sambarangan. Sanca dawuh oge dina waktu harita henteu waniun nganggap enteng kanu jadi lawan. Manehna kungsi bantro kakuatan geus nyaho nepi ka mana kahebatan ilmu silatna Ayu Manganti. Tarung antara Ayu Manganti jeung Sanca dawuh geus lumangsung. Dewi Angrum luncat ka hareupeun Aji Sutra bari nyarita. Maneh salakina si Ayu Mangantinya. Kangaranan salaki ajang pamanjikan kudu babarengan acal dina poe ieu sia. Nu matak tarimakeun nasib anu bakal tumiba ka andika dina waktu ayeuna. Aji Sutra panas oge hatena ningali sikep ejeng ngadenge caritaan ti Dewi Angrum anu saperti kitu. Aji Sutra langsung ngawangun pasangan dina sikep anu ngandung kawaspadaan. Ulah sombong andika Dewi Angrum ngagampangkeun nyebut umur batur ngalah nyawa sasama. Kuring lain boneka atawa sato hewan mampu kuring oge pikeun ngabela diri. alus lamun kitu mah memang maneh kudu bisa ngabela diri Aji Sutra. Coba ayeuna urang pada buktikeun kemampuan urang masing-masing sia. Tadahnya pada rajang kuring up ya. Coret cileng sukut kiuk. Samberan angin pada rajang ti Dewi Angrum memang teu bisa dianggap enteng. Aji Sutra bisa ngarti kana bahaya anu ngancam dirina. Nu matak sakuat tanaga ngimbangan daya panarajang lawan. Tarung jadi diwangun kedua bagian. Ayu Manganti ijen jajaten ngalawanan Sanca dawuh. Sedengkeun Aji Sutra nying hareupan Dewi Angrum anu tetela memang boga karep hayang binasa kanu jadi lawan. Buktina panarajangna geus teu satengah-satengah dina anggoni ngalakukeun tindakanana. Ayu Manganti bisa ngarti lawan anu keur dising hareupan memang lain lawan anu sambarangan nu mata kamampuhan diketrukeun sapinuhna. Tapi Sanca dawuh sigana bae hayang buru-buru mungkas lumakuna tarung. Datangna panarajang Ayu Manganti anu keur nafsu
ngahaja teu disingkahan tapi disambut ku kekuatan ilmu muara braja. Ayu manganti telat datangna kasadaran, henteu nyangka dirina bakal kacelek kulawan anu langsung ngagunakeun ilmu muara bajra. Rek ditarik deui panonjokna anu antel kana anggota badan lawan geus teu kaburu. Antukna Ayu manganti jadi adu gregeng hayang narik leungeun anu nempel pageuh lir upamakeuna kana leugeuh. Daya sedotin kekuatan ilmu muara bajra mimiti karasa ku Ayu manganti. Leungeun anu sabelah deui nyurungkeun dada lawan, kalakah sarua nempel deui. Ayu manganti ngarahuh jero hatena, manehna henteu nyangka bakal langsung ngaranapan kajadian anu saperti kitu. Beki bedas Ayu manganti barontak ngaluarkeun tanaga, beki kuat anu nyedot tanagana. Akhirna kasalempangan Ayu manganti jadi kanyataan. Dina kaayaan dirina geus leuleus, tanagana disedot ku kekuatan ilmu muara bajra. Harita sanca dawuh ngalakukeun tindakan runtuyan panarajang ngarubuhkeun Ayu manganti anu langsung ngabebengkang dina luhur lemah. Des cingkang kebut. Ayu manganti bener-bener leuseuh beak tanaga leuleus kaya tangan pangawasa. Ningali kaayaan Ayu manganti anu saperti kitu, Dewi Angrum anu parengareret kalebah Ayu manganti geus teu loba deui pikiran, harita langsung ngajorelat luncat bari betakeun pedangna ngarah kana lebah beheungna Ayu manganti. Aji Sutra anu geus teu sempet deui ngahalangan, kacepetan gerak Dewi Angrum di luar kemampuan Aji Sutra pikeun ngahalanganana. Gerakan Dewi Angrum memang lain baik geus teu bisa dihalangan ku Aji Sutra. Dalah sanajan sanca dawuk oge kitu deui, kitu nate lantaran Dewi Angrum memang nafsu pikeun ngebinasakeun Ayu manganti anu geus tanpa daya. Suku kiupra Gerila. Ayu manganti geus eueuh daya harita tinggal pasrah kana nasib anu bakal tumiba ka dirina. Tapi kejadian saterusna bener-bener di luar dugaan. Sabab Dewi Angrum ngajerit mangsa aya jirim anu ngajorelat mapag panarajangna Dewi Angrum. Pedang dina cekelan leungeun Dewi Angrum leupas, anu saterusna awak Dewi Angrum ngajengkang terus ngebut rubuh kadorong ku kekuatan tanaga rosa ti jirim anu anyar datang. Des jebrot des Jengkang gebut cerat celegedeg. Aya jirim anu pancuh nangtung. Sanca dawuk jeung Ayu manganti anu geus apal ka eta jirim pada kaget sabab harita anu datang teh tetela si topeng mayit geningan. Dewi Angrum sanajan geus rubuh tapi manehna lain awewe biasa, langsung ngoneal hudang ngagentak luncat ka hareupeun si topeng mayit. Amarah Dewi Angrum jadi tumplek ka si topeng mayit. Pedang anu ngagoler geus aya deui dina cekelanana. setan sia kurang ajar Andika wani pipiluan kana ieu urusan kuring. Teu hayang nyaho sa Andika, tapi rasakeun ieu pedang aing apnya. Dewi Angrum geus teu loba deui carita harita langsung maju narajang ka si topeng mayit. Sanca dawuh kaget ningali tindakan anu dilakukeun ku Dewi Angrum ka si topeng mayit. Rek maju ngahalangan geus teu kaburu sabab Dewi Angrum geus ngarangsek narajang. Sedengkeun Aji Sutra ningali sanca dawuh kalahkah merhatikeun tarungna Dewi Angrum jeung si topeng mayit. Manehna di waktu harita ngamangpaatkeun eta kaayaan nulungan jaka sinangling dibebaskeun tina borogodanana.
Sanggeus naja Kasinangling bebas tina borogodan, kangaranan ningali anu datang teh tetela si topeng mayit. Manehna bener-bener sieun anu lain di kieuna, gancang ngoneal hudang rek indit kabur. Sanca dawu ngareret kalebah Kasinangling anu dibebaskeun ku Aji Sutra. Puguh be nafsu ngagajeleng luncat tapi gancang dihadang ku Aji Sutra. Hei Aji Sutra, si laing montong coba-coba ngabela ejeng nulungan si Kasinangling. Lamun si laing hayang salamet dulu. Moal aya hartina deuleu siang ngalawan kadewe. Aji Sutra netep seukeut ka Sanca dawu, manehna memang teu sieun ku Sanca dawu. Pokona Andika ulah coba-coba nindak Kasinangling Sanca dawu. Kuring moal cicingeun lamun Andika ngalakukeun tindakan. Setan sia, maneh bener-bener geus bosan hirup lamun kitu Aji Sutra. Di podaran sia ku aing ya modar sia. Sanca dawu geus teu sabar harita manehna anu miheulaan narajang ka Aji Sutra. Ningali kasempetan anu saperti kitu, Kasinangling geus teu loba deui tinimbangan, gancang kabur indit ngaloloskeun diri. Aji Sutra nyobaan satekah polah sakuat tanaga nyingkahan ejeng ngabendung panerajang lawan, tapi tangtu be tahapan ajen pangarti Aji Sutra jauh disahandapeun Sanca dawu. Ngan ukur 2 geprakan geus bisa katingali runtuyan panerajang Sanca dawu ngahantem dada Aji Sutra, ngajadikeun Aji Sutra dina waktu harita ngagero tarik bari muncrat getih lalambaran tina piwirna, awakna ngacengkang ka tukang terus ngabebengkang. Kiu cedak des cengkang kebut. Aji Sutra geus teu bisa deui hudang. Sanca dawu ngareret deui kalebah Dewi Angrum anu ngagero kaget ejeng nyeri. Mangsa pedang dina cekelanana ngaceleng deui bae dituturkeun ku awakna anu ngabangkieung mundur ka tukang. Prak des celeng cebet des bangkieung dalideuk. Si topeng mayit pancuh dina tangtunganana. Netep ka Dewi Angrum teu lila terus nyarita. Maneh lancang kumawani rek mateni ayu manganti. Ngandung harti maneh kudu ajal binasa di ieu patempatan. Gagah bah wani ngalawan ka dewek si topeng mayit. Aing teu paduli maneh saha. Nu kurang ajar ngalawan ka si topeng mayit ngandung harti kudu ajal binasa. Dewi Angrum puguh be kaget anu lain di kieuna. Ngadenge pangakuan si topeng mayit, antukna Dewi Angrum jadi kasima teu bisa nyarita. Ayeuna tarimakeun nasib anu bakal tumibak ka maneh. Dewek geus moarek mere deui ampun sia deuleu. Si topeng mayit geus rek ngalakukeun pisan gerakan pikeun nindak Dewi Arum, ngagaceneng luncat harita Sanca dawu nangtung tukangeun Dewi Angrum bari terus nyarita. Sanca dawu nyembah 3 kali ka si topeng mayit bari jeung ampun-ampunan kadenge manehna nyarita. Ampun Ki Guru, ampun. Ya Dewi Angrum muga ulah henteu dihampura. Tindakanana anu dilakukan estu memang lantaran kajurungku nafsu. Teu apalon dina pancakakina. Muga salira mesihan ampun Ki Guru. Si topeng mayit netep ka Sanca dawu tetepan anu mampu ngageterkeun hate setiap jalma anu bantrok panetep jeung manehna. Jelaskeun ka dewek Sanca dawu. Saha ieu awewe geus lancang kumawani make jeung rek mateni ngabinasa ayu manganti sagala rupa sia. Waduh, memang salah paham Ki Guru. Anu jelas ya Dewi Angrum teh sarua jeung kula Ki Guru nyaeta anu bakal ngabakti ka Ki Guru. Sabab memang sahate oge sapamikiran jeung kula Ki Guru. Ku ayeuna kitu muga dibere ampun. Si topeng mayit sikepna jadi robah. Tetela caritaan Sanca dawu kawilang dipercaya oge ku si topeng mayit. Untung maneh buru-buru datang ka dieu ngajelaskeun Sanca dawu.
Lamun segenting ngajelaskeun bisa dibinasakeun ku leungeun dewek ta jelema teh. Sabab geus wani wangkelang. Saha wae nu wani ganggu ka si Dewi Manganti, cek dewek oge pasti bakal ditindak ku dewek. Jadi bejaan ku maneh ye si Dewi Angrum teh. Da acan keburu dibejaan ki guru. Ampun, moal deui ki guru. Hade, sekali ieu ku dewek diberi ampun. Dewek percaya kana omongan maneh Sancadawu. Ieu si Dewi Angrum mangrupa jalma anu saperti ilaing deui rek ngabakti ngabdi ka diri aing. Hade. Dan nanaon, tapi ingetkeun caritaan dewek. Ulah nepikeun ka dilanggar deuleu. Sancadawu ngareret ka Dewi Angrum anu direret ngarti gancang manehna nyarita ditujukeun ka si Topeng Mayit.